Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadrata ulama al-kiram, para alim ulama sepuh ngalajengkeun anca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman ke 39 paragraf anu panghandapna suma'lam annama tadhammana hadal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam tuluy kudu ninga anjeun annama kana sanyana perkara tadhammanahu anu ngamuat kana ma tadhammanahu anu ngamuat atawa nanggung kana ma naon hadzal hadisu ieu hadis min malakil mauti tina keterangana malaikat maut wa mungkarin jeung malaikat mungkar wa nakirin jeung malaikat nakir wa ghairihim jeung liyana itu malakul maut ila akhirih wa manazilil akhirati jeung pirang-pirang tempatna akhirat eta min al umuri tina pirang-pirang perkara al mutasyabihati anu samar sadaya naona waspan sifatna la tariqa anu teu aya jenisna jalan eta maujud anu teu aya jenisna jalan eta maujud li ahadin pikeun hiji jalmi fi idraki syai'in dina uninga hiji perkara min ausofiha dina pirang-pirang sifatna umur bil akli kelawan akal fayakunu mangka aya saha al abdu hiji hamba bihi kalawan ma tadhammanahu eta mubetalan dicoba binafsil iktiqadi kalawan kahanana iktikad la ghairu henteu liana itu nafsil iktiqad wa anna ahlas sunnati jeung saenyana ahlus sunnah eta ittafaqu sepakat saha ahlus sunnah ala annal amwata luhureun saenyana pirang-pirang jalmi maut eta yang tafiuna bisa ngalap manfaat saha amwat min sahil ahyai tina usahana pirang-pirang jalmi hirup bi amroini kalawan dua perkara ahaduhuma ari salah sahijina amroini eta ma perkara tasabbaba menjadi sebab ilaihi kana itu ma saha al mayyitu mayyit fi hayatihi dina nalikana hirupna mayit wasani ari anu kaduana eta doaul muslimina doana pirang-pirang jalmi muslim wastighfaruhum jeung istighfarna muslimin lahu kaitu mayit wasodaqatu jeung sedekah wal hajju jeung haji anhu ngiriman kaitu mayit waqtalafu jeung ihtilaf saha ahlu sunnah bilang ibadati dina pirang-pirang ibadah al badaniyati anu bangsa badan kasaumi seperti puasa wa sholati jeung salat wa qiraatil qur'ani jeung maca Qur'an wa dzikri jeung zikir padahaba tuluy berpendapat milih pendapat saha jumhurus salafi agung-agungna ulama salaf ila usuliha kana dugina itu ibadatil badaniyah wa dhahaba jeung milih pendapat sahabatu ahlil bid'ah sebagiana ahli pirang-pirang bid'ah ila adami usuli syai'in kana teu ayana dugina perkara albattata halna pasti la du'ai henteu dugi oge doa wala ghairihi jeung henteu liana doa wa qauluhu ari ucapana itu ba'du ahlil bidah ari ucapana itu ba'du ahlil bidah eta mardudun ditolak bil kitabi kelawan Al-Qur'an wa sunnati jeung hadis wastidlaluhu ari nyandak dalilna itu
ba'du ahlil bidah hari nyandak dalilna itu ba'du ahlil bidah eta biqaulihi ta'ala kalawan dawuhna Allah ta'ala rupana wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa ajeng saenyana kalakuan eta laisa henteu aya eta lil insani pikeun manusia naon illa ma angin perkara sa'a anu berusaha saha insan kana itu ma eta madfu'un ditolak bi annahu kalawan saenyana Allah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala jeung mahalun Allah eta lam yangfi henteu nganafikeun atawa ngaleungitkeun Allah intifa'ar rajuli kana nyandak manfaatna hiji lalaki bisa ghairihi kalawan usahana liana itu rajul wa inna manafa jeung angin pastina nganafikeun atawa ngaleungitkeun Allah milka ghairi sa'ihi kana milikna liana usahana rajul wa amma sa'yu ghairihi anapun ari usahana liana itu rajul eta fahuwa mangkari itu sa'yu ghairihi eta milkun jadi milik lisa'ihi pikeun jalmi anu ngusahakeun itu syai utawa sa'i ngusahakeun sa'i atawa syai fa insya'a mangkala mun kersa saha itu rajul atawa sa'i ayyub dilahu kana yenta nyerahkeun saha sa'i kana usahana kana sa'ya nyerahkeun saha sa'i kana asaya li ghairihi ka liana itu sa'i wa insya'a jeung lamun kersa saha sa'i ayyub qiyahu kana yenta netepkeun saha sa'i kana asaya li nafsihi pikeun pribadina itu sa'i wa huwa ari Allah subhanahu wa ta'ala eta lam yakul henteu ngadawuh Allah annahu kana saenyana rajul eta layang tafiu henteu ngalap manfaat saha rajul illa bima angin kalawan perkara sa'a anu usaha saha rajul wa hada ari ieu keterangan eta akhirul kitab di akhirna kitab wallahu ari Allah eta alamu lakum muningan bisawabi kalawan perkara anu bener wa ilaihi jeung eta ka Allah al marji'u ari tempat pangbalikan wal ma'abu tegesna tempat pangbalikan wa huwa ari Allah eta hasbi zat anu nyukupi kuring wa nikmat jeung eta pangsae-saena saha al wakilu zat anu dipasrahan ari Allah wala haula jeung teu aya daya eta maujud wala quwata jeung teu aya kekuatan eta maujud illa billahi angin kalawan pitimu Allah al aliyyi anu luhur al azimi anu agung wa shalla jeung muga-muga maparing rahmat ta'dim saha Allah Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya rupana Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi jeung keluargana jeung luhureun keluargana Nabi wa ashabihi jeung pirang-pirang sahabatna Nabi wa tabi'ina jeung pirang-pirang tabi'in wa tabi'it tabi'ina jeung jalmi anu nuturkeun pirang-pirang tabi'in lahum kaitu alihi wa ashabihi ilahirihi lahum kaitu alihi wa ashabihi ilahirihi bi ihsanin kalawan ngadamal kasayan ila yaumiddini dugi ka poe kiamat walhamdu ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah rabbil alamina anu mangiranan sadaya alam alhamdulillahirabbil alamin. Dina keterangan ieu keterangan terkait hadis orang yang meninggal dapat mendengar yang dapat hadir yang saja bina diterangkan summa alam annama tadammanahu hadzal hadis min malakil maut wa munkar wa nakir wa burihim wa manazilil akhirah minal umuri al mutasyabbiha wasfan. Segala perkara anu paranto disebutkeun dina kitab ieu adalah sifatnya adalah perkara anu mutasyabbihat, anu samar, anu teu jelas. Teu jelasna kumaha dalam segi sifat. Contoh seperti anu diterangkeun bahwasanya jalmi anu maot teh tiasa ngadamu sora sandala jalma nu hirup.
Eta teh mutasyabihat karena kita tidak tahu. La tariqa li ahadin fi idraki syai'in min awsafiha bil akli. Karena bagi orang yang hidup la idroka, tidak tahu atau untuk bisa benar-benar apal terang yen mau teh yen jalmi anu mau teh ngadang sorana jalma hidup bil akli kelawan akal manusia. Makanya pantes loba jalma anu terpercaya ketika aya doana jalma anu hirup mah tedugi ka jalma anu maot. Ayeuna kan biasana orang anu mah saking gregetna geus dibere dalil kumaha sawe geus sok maot heula cenah kitu. Ge kurang didoakeun dugi henteu atuh kaya bae putus kitu. Fayakunu al abdu bihi mubtala bi nafsil i'tiqad. Makanya seorang manusia itu dicoba dengan iktikad. Dengan iktikad dicoba percaya atau henteu. Jadi cobaan percaya atau henteu dengan iktikad seperti itu. Karena hal ini adalah hal mutasyabbihat, hal yang tidak jelas. Dicoba kurang teh. Terus wa anna ahlus sunnati ittafaqu ala anal amwat yang tafiuna min sa'il ahya bi amroin. Sedangkan ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat mufakat bahwasanya orang yang meninggal itu bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil manfaat dari usahanya orang yang hidup. Bi amro ini dengan dua perkara. Orang yang mati itu bisa mengambil atau mendapatkan manfaat dari orang yang hidup dengan dua perkara. Yang pertama adalah ahaduma ma tasabbaba ilaihi al-mayyitu fi hayatihi. Jadi perkara anu disebabkan atau diusahakan ketika mayit tersebut masih hidup di alam dunia. Contoh ayeuna aya masjid peninggalan pangersah di dieu. Pasantren sanos tadi panu dicarioskeun aya santian. Tapi itu menjadi sebab beliau tetap mendapatkan pahala. Di murid-muridna ayeuna tos ngaramel pasantren itu berarti kan sudah mendapatkan pahala anu namina amal jariyah. Itu tasabbaba ilaihil mayyit fi hayatihi. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu mendapatkan manfaat dari beliau mendirikan NU, mengarang kitab dan lain sebagainya. Ketika kitab ini masih dikaji berarti ulama-ulama tersebut mendapatkan manfaat dari orang-orang yang masih hidup. Nukaji orang yang meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari orang yang hidup. Itu diantaranya adalah perilaku atau usaha yang pertama yang dilakukan oleh orang mati ketika hidup. Anu kedua wasani duaul muslimina wastighfaruhum lahu. Yang kedua, orang yang meninggal mendapatkan manfaat dari doanya dan istighfarnya orang yang masih hidup yang diperuntukkan lahu kepada mayit. Was-shadaqatu wal hajju anhu. Sedekah dan haji. Dina kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah atau dina kitab Wasiatul Mustafa, Nabi Muhammad pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sok anjeun sedekah ala motaka pikeun jalmi nu parantos maot ti keluarga anjeun. Fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Bahwasanya Gusti Allah teh tos ngawakilkeun marentah malaikat nyandak pahala sedekah ka jalma nu parantos maot. Fayafrahuna bunga wa ayana dikiriman mayit teh bungahna asadda kanu yafrahuna fi dunya, ngalangkungan bungahna keun di alam dunya. Bunga fayaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Mayit-mayit anu ku urang didoakeun dikirim sedekah atas nama mayit, mereka itu berdoa supaya dosa-dosa jalma anu ngiriman doa eta dihampura ku Gusti Allah. Wa basyarahu bil jannati kama basyarana biha, dan didoakeun deui supaya engke janten ahli sawarga dibunga ku ahli sawarga. Makanya ketika di dia
bahwasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya orang yang meninggal itu bisa mengambil manfaat dari orang-orang ini. Sedangkan dia wahtalafu fil ibadati al badaniyah kasaumi was sholati wa qiraatil Quran wa dzikri. Adapun ketika ibadah badaniyah itu hukumnya masih ikhtilaf. Contoh ketika ada orang yang meninggal terus masih mempunyai qada sholat atau mempunyai qada puasa, itu masih diikhtilafkan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Seperti keterangan di kitab ya anak juz'i ya Kang ya. Ayat keterangan bahwasanya ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh diqada, ayat numunangkeun diqada, tapi menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama itu bisa diqada. Menurut hadis anu aya dina Bukhari anu tadi teh sodak. Fadhahaba jumhur salafi ila busuliha. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sedekah, puasa dan ngawakilkeun haji itu pahalana dugi ka jalma mau. Wa dhahaba badu ahlil bid'ah itu ahlil bid'ah ila adami busuli syai'in albatta. Tapi ada golongan ahlul bid'ah, orang yang sering mengkafir-kafirkan amalia orang, Wahabi dan lain sebagainya, mengatakan bahwasanya ila adami busuli syai'in, tidak sampai usahana atau sodakohna jalmi anu masih hirup ka jalmi albatta halna pasti ek sodako, ek haji, ek puasa, ek macakeun Quran, ek dikir, ek nabeh teh dugi, ek doa, ek daun teh dugi. La tu'ai walau bairihi bukan nama ek nabeh saya jangan heran buat tinggi sholatan bener kan wa qauluhu mardudun bil kitabi was sunnah, tapi ucapan itu ditolak sesuai dengan dalil kitab Al-Qur'an dan sunnah, itu ditolak. Nah, ditolak. Nah, kumaha alasannya kenapa orang-orang yang anti tawasul, tahlil dan lain sebagainya menolak hal tersebut? Karena sesuai dengan dalil wa alaisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 38 ya Kang ya. Anu hartina bahwasanya manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang diusahakannya. Jadi kurang erek macakeun Quran ka ahli kubur tedugi da anu kenging pahala mah ketika dia melakukan apa yang dilakukan di alam dunia. Entar sakitu-kituna. Itu biasa. Moal dugi karena ek pahala dosa itu sesuai dengan perilakunya sendiri, usaha sorangan. Jadi lamun kurang nu dikirna, kurang nu ngadoana dikirimkeun kalimat moal dugi da eta mah lain usahana. Bukan pekerjaannya. Eta alasanna. Jawaban kumaha? Di dieu madfuun ditolak. Tidak diterima dalil tersebut untuk mengharamkan atau membidahkan tahlil dan lain sebagainya. Kenapa ditolak dan apa hujahnya bagi orang NU? Di dia bi annahu subhanahu wa ta'ala lam yanfi intifa rajuli bisa ghairihi. Allah mah henteu nganafikeun, tidak menghilangkan bahwasanya orang yang meninggal itu tidak bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup. Bukan. Lain eta alasanna. Anu dinafikeun ku Gusti Allah mah wa inna manafa milka ghairi sahihi. Jadi bahasana kieu, urang salat nya berarti pahalana pikeun urang. Urang ibadah pahalana pikeun urang. Sugan abdi ibadah engke pahalana biasa kangge anu teu ibadah. Seperti itu. Jadi ieu mah bahasana cuman bahwasanya ketika seseorang melaksanakan ibadah kenging pahala. Tapi ketika ada orang yang lain yang ingin mengambil manfaat dari yang orang yang ibadah itu bisa. Harus apa? Jadi dia
Wa amma sayu ghairihi fa huwa milkun lisaihi. Orang yang berusaha melakukan suatu ibadah hiji pagawean nyaeta milik anjeunna. Fa in syaa ayyubdilahu li ghairihi, lamun anjeunna misalkan hiji ngalaksanakeun ibadah doa, lamun erek dikirimkeun ka nu sanesna biasa. Wa amasa wa insa ayyubkiyahu li nafsihi, tepuna naon lamun erek misalkan kangge diri pribadi biasa urang lamun erek ibadah erek ditujukeun ka ahlul kubur tiasa mangga, erek ibadah pikeun diri pribadi mangga. Keterangan dina surat An-Najm kieu jalma nu ibadah nya pahalana pikeun eta, jalma anu maksiat nya dosana pikeun eta. Tapi henteu menafikan, tidak menghilangkan orang lain bisa mengambil manfaat dari orang yang ibadah. Jadi kieu dina tafsir nama wa annahu laisa lil insani yaumal qiyamati illa ma amila fid dunya, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala atau dosa sesuai apa yang dilakukannya di alam dunia. Nah itu eta keterangan eta mah min khairin wa syarrin, tina kahadean atawa kaonan. Fa inna hasanatul ghairi la tufidu naf'an, kahadean batur henteu berfaedah pikeun anjeunna. Terus wa annal musi'a la yajidu bisababi hasanatil ghair sawaban wala yahtamilu minhu ahadun iqoban. Berarti lamun jalma ngalakukeun kagorengan nya dosana pikeun itu lain pikeun urang. Kahadean anu dilakukeun ki hiji jalma pahalana pikeun itu. Tapi ketika urang erek ngalap manfaat tina kahadean jalmi itu biasa. Jadi dina wa allaisa lil insani illa ma sa'a tertuju kepada diri pribadi. Kahadean diri pribadi, adapun batur ek menta manfaatna biasa. Itu panginten katanya apanya? Nah, eta hadis eta. Hadis Al-Qur'an margi ieu nu di anjeunna tuh ieu terus. Dalil-dalil ieu. Dalil-dalil ieu. Makana aya bahasa anu diterangkeun aya tauhid rububiyah jeung tauhid uluhiyah. Anu mana ieu teh tauhid ieu teh dibuat oleh orang-orang Wahabi. Ari tauhid rububiyah teh kumaha? Ngaku kana kapangeranan Allah, tapi tetap ngaku kana pangeran salianti Allah. Ari tauhid uluhiyah mah henteu. Tauhid uluhiyah mah cek anjeunna teh pokona mengesakan Allah we, teu aya nu disembah salian ti Allah. Nah, tauhid rububiyah ieu ditujukeun ka jalma anu sok tawasul, anu sok ziarah. Karena mereka menganggap bahwasanya percaya ke Allah mah orang NU teh, tapi masih percaya keneh ka ahli kubur bisa mere manfaat. Percaya keneh karena bahasa tawasul, karena bahasa berjanji. Padahal dalil-dalil anu digunakeun ku orang Wahabi itu dalil-dalil pikeun jalmi kafir Makkah. Sapertos dina ieu aya dina surat Al-Mu'minun ayat 84 jeung 85. Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Nabi Muhammad cek bejakeun gerak ka orang kafir Mekah. Bumi jeung saeusina ieu teh kagaduhan saha punya siapa? Saya pulu nabilah mesti cek Allah teh orang-orang kafir teh ucap yen alam dunya jeung saeusina eta teh milik Allah. Kul afala tadzakkarun, cek Nabi Muhammad teh apakah kamu tidak berpikir, teu mikir-mikir jadi ieu teh jijeunan Allah. Jadi orang kafir Makkah itu percaya Allah anu nyieun alam dunya jeung saeusina, tapi masih nyembah keneh kana berhala. Tah ayat eta teh digunakeun pikeun orang muslim anu geus percaya Allah, anu dianggapna yen ziarah kubur teh nyembah kana kuburan. Akhirnya mereka membuat tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah teh cenah cek anjeunna teh tauhid ari jalma Islam percaya ka Allah tapi masih aya kene percaya ka sariati Gusti Allah. Padahal eta teh dalil pikeun jalmi kafir. Nya moal henteu muqtadul maqam tidak masuk. Orang Islam mah geus henteu ngaitikadkeun bahwasanya ahli kubur itu Tuhan dan lain sebagainya. Eta anu digunakeun teh wa hadza akhirul kitab yaitu akhir kitab wallahu a'lam bishawab. Sesuai dengan yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adapun ada kesalahan yang lain sebagainya, beliau menyatakan bahwasanya Allah yang lebih tahu tentang kebenaran. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab, dan kepada Allah lah tempat kembali. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Allah teh anu nyukupan kurang sadaya dan zat anpang saya sana dipasrahkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus mengucapkan hauqalah dan membaca sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu keterangan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dina bungian Lailatul Istimawiyah anu tebalna 40 halaman. Di awal lebih ke akhir alhamdulillah orang sadayana biasa ngaos di simkuring pribadi ya mah anu tadi parantos dugikeun ku Kang Alek selaku anu maoskeun kitab bilih aya lepat harokat domir atau tarkib sareng sajamina nyukeun hapunten anu saeueuna. Ras bilih dina murad dina surah dina keterangan kirang pas mangga biasa di ieukeun ku nyaliran. Ras bilih dina bahasa jangan kuring seueur bahasa anu kasar atau dan lain sebagainya nyukeun hapunten si guru ge di Jawa kan di itu di Brebes aya alumni dia cenah kamu di Bojong ternyata iya bahasa ahli qiraah alhamdulillah eta panginten anu sakitu anu biasa didugikeun kali ini tadi anu parantos didugikeun ku Kang Ajengan Alek sim kuring sejak tabarukan ngalap barokah engke dina sasi saum bade ngayakeun pasaran kitab Risalatul Mahid ieu mah peruntukan ngupas tuntas tentang head sareng nifas anu mana hukumna dina kitab Baju Lima mempelajari mempelajari head dan nifas itu hukumna fardu ain. Fardu ain teh ketika nanti di situ suamina teh bisa ngajarkeun ke istrina. Ketika suamina teh bisa ngajarkeun maka istrina teh boleh keluar untuk mencari tenaga pengajar tentang head dan nifas dan itu bukan musuh bahasana fardu ain. Makana pikeun pamaget penting komo istri mah mangga diantos pilih bade giringan aos kitab Risalatul Mahid kaping 25 Sa'ban Ba'da Isya. Sareng hijina kitab Qissatul Miraj, kitab lam di dia mana orang bayi namanya. Bayi nama seperti kita bayi nama teh naon. Qissatul Miraj cerita tentang Isra Miraj di awal pergi ke akhir insyaallah eta nanti. Sakitu anu tiasa kadugikeun sakalidah hapunten di aya kelepatan di awal pergi ke akhir kuring kenapa dan usaha. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.